Ayeuna teh teu karasa geuningannya bagian nganterkeun budak sakola deui masantren deui ka pondok. Karasa geuningannya sabulan teh meuni asa nyarelek, asa cikene urang teh kumpul jeung barudak teh. Geuningan ayeuna geus waktuna indit deui ka pasantren. Samemeh ieu teh berangkat ka pasantren cenah mamah abi mah hayang dipangmawakeun seblak cenah samemeh berangkat ka pasantren teh. Memeh masuk asrama cenah mamah urang emam heula di masjid cenah urang tuang seblak sareng sangu. Atos ka asrama mah teh kenging emam nu lada-lada jadi abi teh hoyong emam seblak ameh henteu kangen ka mamah engkena. Ceuk cekeng teh urang ngadambel seblak rek tulang atawa rek daging seblakna. Hayang daging we diteuk-teukan aralit cenah kitu. Ieu teh eukeun ngulek heula samarana nya cabena mah saeutik we ditambahan cabe bubuk hungkul. Ieu teh si dagingna teh geus diteuk-teukan geus dikulub kamari tinggal ayeuna ngagonsrengkeun subuhna. Ieu samarana urang goreng heula sampikeun ka harum kitu nya sampikeun ka tanak. Abi teh ngadambel seblak teh jam sabaraha ieu teh nya jam 3:30-an. Reunceuk batur teh wayah kieu cenah bener ngeusengit seblak cenah nya. Wae meh harudang meh sarolat tahajud. Aya geuningan geus diabuskeun ye si dagingna anu rek diseblakkeunna. Tambahan penyedap rasa we jeung gula saeutik. Tah ieu geuningan ujug-ujug geus asak urang abuskeun we kana misting. Keng teh ngan ukur jeung seblak hungkul ieu teh moal jeung nanaon deui. Entos seblak hungkul we mamah da ieu teh tos seueur pisan candakeun teh. Acuk can sabun can jajanan ieu teh geuningan seueur pisan candakeun. Seueur teuing osok lieur geuningan rencang sangu teh. Tah geuningan seblakna ari tos asak mah urang siap-siap we berangkat. Ieu teh geuningan ujug-ujug geus di jalan wae tuh mobilna geus ngantosan. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah sing dipasihan kasalamatan di perjalananana. Sajaroning dina perjalanan teh nya hate teh asa teu pararuguh. Geuningan sok asa kumaha kitu nya lamun ditinggalkeun ku budak teh. Ieu ujug-ujug tos di pasantren keur digaledah barang candakanana. Ti aya anu barang terlarang kacandak. Karaos sosonteun bagean mulang tah ieu drama anak jeung bapa dikantunkeun pajarkeun teh cenah teu betah. Biasanya sok aya drama wae upami bade pulang teh. Bager sing solehah nya geulis mamah jeung ayah uwih heula. Dugi dieu heula videona engke ketemu deui di video selanjutna.